Di tanah Sunda, aya hiji carita nu kawentar. Carita ngeunaan satria nu gagah tur wicaksana. Anjeunna henteu ngan saukur pahlawan, tapi oge lambang kasatiaan, iman, jeung budi pekerti. Ieu teh carita ngeunaan Raden Bandungsari. Hiji jalan panjang, pinuh ku uji cobaan, tapi oge pinuh ku hikmah. Hayu urang ngadangukeun kumaha perjalanan hirupna. Raden Bandungsari duduk termenung, ibunya sedang menenun. Nak, kunaon katinggalina langsa, hate anjeun siga aya nu kabendung. Ibu, abdi tos lila mikirkeun. Kuring hoyong ngalalana neangan ilmu ka nagri sejen. Kuring hoyong janten jalma anu manfaat keur nagara sareng agama. Jalan nu rek ditempuh teh moal gampang, aya loba rintangan, loba godaan, tapi lamun hate anjeun satia ka Gusti, insya Allah aya pitulungna. Ibu, punten abdi pamit. Hapunten upami aya kasalahan. Mugia Gusti ngalindungan ibu salawasna. Indit ku beja, mulih ku waras. Nak, inget pesen ibu, iman jeung budi kudu jadi tameng utama. Bandungsari mencium tangan ibunya. Ia melangkah keluar rumah dengan penuh tekad. Bandungsari berjalan sendirian, melewati hutan. Ia berbicara sendiri dengan penuh semangat. Di payunan tos katingali jalan panjang. Sanajan abot, abdi kedah wani. Lamun ngudag ilmu, moal menang ka pendaku rasa sieun. Setelah perjalanan panjang, Bandungsari berdiri di puncak bukit menatap matahari terbit. Carita parantos nepi ka tungtungna. Raden Bandungsari parantos ngaliwatan loba uji coba, kasatiaan, kawani, jeung pangabdian. Anjeunna henteu mung meunangkeun ilmu, tapi oge manggihan harti hirup anu sajati. Ti dieu urang tiasa diajarin kakuatan sajati lain aya dina padang atawa pangkat, tapi dina iman, budi, jeung kasatiaan ka Gusti Nu Maha Agung.